kapan geus dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil. Nyaeta sampurna dina jeroning sampurna urang teh kagolongan jin. Boh di jin, boh di manusia dua-dua. Aya jin Islam jeung aya manusia Islam. Aya manusia kafir, aya jin kafir. Aya manusia. Tah, urang teh hayang ibadah, hayang mulus rahayu aya ditutulkeun teh pan urang teh ka manusia. Ngimam teh manusia anu arariman. Inuk teh kadinya manusia. Geus dia abdi mah dugi kadangan ayeuna can ngarti. Naon salat? Geuning tos salat teh abdi teh sugan aya nu mere beas da eueuh. Eta mah kalau saya yang Sia mah komersil mah iya salat ditukurkeun jeung pangabutuh. Kudu ikhlas deuleu. Nya naon maksudna ieu? Eueuh tugas di dituna oge laksanakeun salat tapi adegkeun salat. Naon maksudna diadegkeun? Itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower. Jelik tower dalam 180 derajat. Sanggeusna diadegkeun tower pan teu hese hubungan. Ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo? Na telepon. Eta teh lagu kabogo jauh beuji. Boga kabogo deukeut. Kahalangan ku jalan raya. Tapi apa itu bingung kali turun tina janela. Tatangana berkabogona teh teh. Boga kabogo goreng patut. Rupana teh meniru sak. Disaper ku si Ayah. Disaper ku si Ayah. Nu kitu da klip ngaranna. Aya. Geus. Itu ya. Wayahna sarare aja. Bisi aing ka bisi ieu mah bisi meunang tugas deui ninggalkeun ieu tempat pek tuluikeun. Sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh. Aya pusi naon? Tingali aya jelema kade jangkung gede. Pusi aya jelema aling-aling nyingkah. Sampurasun Rampes Gusi kade sia api-api teh nyaho lamun nanyakeun harta kekayaan di tempat mangga Gusi datan nirata ngademan lewat pagulingan datan nira ngademan lewat pagulingan olo posisi aya jelema jangkung gede kitu Gusi wow. Urang teh genep kali madaharna teh. Saha Sampurasun. Iya, suarana gede. Nepi ka handaruan kitu ho. Rampes. Saha sampean? Bima. Wiwa. Aya nyaho adana we aing. Nah meni pikiran ngaranna Bima aya dina kateranganna teh Gusi Bima unjila ilaika wa ma
Bima saking ngendimu? Aku saking Amarta. Oh sami sareng abdi saking kubutuh abdi maksudnya. Saking pakasaban. Saking munggul pawenang. Saking munggul pawenang. Ya. Oh, dikaler aja ya. Ler, sedang dikaler. Ngarana Bima. Dek naon ka dieu? Dek nanyakeun aing ngaran Winsagni dan mana? Hah? Ngaran Winsagni dan mana? Kadunungan aing teu make tilam. Padahal mun kini teh teh mawa sama atuh sia teh. Mun teu ditilaman. Ngaran Winsagni nu diteangan. Can apanya? Asan. Tah ieu. Winsagni sampean. Kenalkeun. Nuhun. Wah, Bima. Winsagni. Abdi ngenalkeun ya. sahada. Amir. Pondok we si eta mah Amir. Amir wungkul. Amir ya roba aramir. Amin. Eta mah Amin. Amin eta mah atuh sia teh didenge henteu teh tadina tak kitu kakara Abu Islam teh. Kakare kena poin. Jadi anjeun teh neangan kaula rek naon? Anu nya ka kareta binarom saha? Hah? Anu nya ka kareta binarom Winsagni nya. Kareta binarom naon? Tong api-api. Sabab dia tempat aya pusaka, aya kareta emas, aya harta karun kareta. Jadi aku tak gowo kereta binarom. Dek mawa kereta binarom. Ujung mawa usia. Nyewa naon? Dek mawa kereta binarom. Ya, keur naon? Pikeun datua kerami hatiku Dewi Sijenet. Wah, Eta saudara. Bisa cuy, ieu aku wo jadi deh. Tapi ka daruan. Bikin kawin adi anjeun ngaranna Jenet. Jadi eta kareta rek dipake. Maksudna naon dek nyewa? Lain pokoknya nyokot we kareta binarom. Dek ngarenta. Lain kareta dek dibawa. Lain dek sampai rupa hade patut dengan yuk rupa cuman tamannya maka yang dek nyokot teh hari aing nungguanana aing macan nenyok acan. Bari tahun-tahun teh nungguan. Hah? Iya kareta binarom teh tong borong maka yang diinjem atau dibawa disewakeun ge moal. Ya, disewakeun mah entong da kaula marek nyokot kareta binarom. Atuh lamun kitu mah meureun ajeun cerek maok. Lamun maok walaupun ajeun keur dipaok. Eta maok karana. Ieu marek dicopot bebeja aing cerek dicopot. Emang nama nih nu boga aing mane nu boga da lain. Lain. Tah geuning. Nganaonan aing lain nu gableugna mah. Dibabuk sia koe udah. Udah tenun mane. Bim? Iya. Wayahna balik deui Bim. Cinyaah kana awak. Sabab eta kitu laku teh kaituna nungtun Raja Wisuna. Bakal aya hal-hal anu teu diharepkeun. Ayo balik. Aku tak paksa.
dipikeun nuhun teu dipikeun paksa teu dipikeun dipaksa ngamuk kayak gini ngamuk emangna aing teh tunggul dek main paksa wae sia ulah kitu ulah nuturkeun hawa nafsu anjeun teh manusia teh anu diansikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan ulah nempo aing buta nah, tapi aya rasana sholawat teh di dinya bisi teu ngarti maneh ibim Sholatullah salamullah eta mah nyanyi ai sholatullah salamullah nya nama sopan santun ramah tamah DP handap asor da ieu ge aya rasaan hormat ai rasa teh departemen teh Muhammad ngarti sampean heh pokona dek dibawa wae teh dipikeun di pasar bisi ributan aku ora tahu dine waduh tapi kamu gua mau jeung nyaricakeun muasieun nungtun raja wisuna sampean bima yen pucuk tigirang balik bisa aing balik tapi kudu mawa ka Tabinarom jadi gelut sawios ku abdi Gusti lain sawios ai moal kuat di ditu jaga di tukang bisi aya nu moblos bisi mawa batur kumaha apapun wani marang aku ora wani teh ningapa kulanang belanang aji mulati tegah kadijaya ya kasapu bulan tatu adu tru hampar 3 bener dia maju aja kaget baca wah buat seueuh tuh elo kaduhung digabruk di tukang ai sulusup teh sikuna meuninya cep kana hulu pisan angen tengah ragu gua sarua jeung aing oh itu kan lulus aing pun dulu itu aya cikur ka dieu dibanting sangkol ku aing bima dek maksa aja pokona dipikeun nuhun teh dipikeun sia nepi ka mana gelut jeung aing tong boro hingga gelut jam-jaman aing sanajan saminggu moal mundur aing ya cetek saminggu sabulan aing moal ngejat 2 bulan aing moal ngejat satahun aing sok moal mundur 5 tahun aing meni mungeleh 10 tahun aing 15 tahun aing 20 aing sok sia lamun diparengkeun panjang umur satutup dunya aing moal mundur gelut tu beakeun aing urang beakeun pagede-gede waduh kanya pada ngawaduh kabeh halah hebat tenaga rawat wah bener urang sia urang
dah. Aluh, dulu itu awak pasar detik. Aing mah hayangnya ka wadukna we kira. Nah, teteh. Kumaha ieu teh? Ieu naon aja, tong pipiluan aja. Cicing ka wajing keluar. Cicing dah kudu puguh eta tuh. Alah. Eret atuh. Direct diuk. Keladan nepi ka maksa kitu teh aing dek nanyakeun ka sang tukangna. Naon pangna maksa kitu ngandung harti gede kawani kitu teh ngandung harti aya meureun dekengna. Jadi titah aing mah pangna wani teh. Dititah ku saha? Ngobogana. Nah saha nu bogana teh? Cing. Ceuk anu nitipkeun eta harta karun. Wah. Ya eta Semar ngaranna. Huy. Saha? Semar. Dititah ku Semar, bapak aing Semar teh. Bapak dewek Semar teh euy. Belotot. Burukan nulian. Semar. Heeh. Kelana Semar nu mana ieu teh Semar? Semar. Lamun anjeun nyaho ka Semar cing kumaha rupana? Beungeutna bodas. Tuluy Awak hideung. jangkung penek. Kayak pakai sedah sebelah. Makbuk jadi bodas. Kuncung ngaranna. Beungeutna bodas, Beungeutna bodas, awakna hideung. Hideung. Ai lempangna gitu tah. Jawab. teu nyari. Nah, sia. Dari bagian Da bagian abdi teh mah tuh. anu akan. Aya jadi pejabat tong ngebodor. Bade wakilkeun ka abdi ngewa. Urusan aja dari pejabat. Ai ngomongna aduh ya anak. Gede teuing. Adieu yang. Amuy. Amuy. Tobat Gusti atuh naha lain kita tadi anjeun ngomong teh di titah Semar kitu. Wah, nepi ka jogol. Eta impian jelas cetre. Bener itu anakna Semar. Pandewek teh cepot. Ieu dawala. Itu maritis tubah. Nun Gusti kaula bebas tugas. Ugana jigana mah atuh lamun kitu mah pek geura asup ka belah ditu didinya aya kareta. Geura sarare we dina kareta. Keun kaula nu ngagusurna ngantuduhkeun we jalan-jalanna. Ka mana dibawana? Ka Amarta. Sabab dek seserahanna ti Amarta. Dan bae aing nu ngagusur his moal kakenyangkeun ku kaula pek we cing rineh dina kareta tuduhkeun di jalan-jalanna sok atuh cepot naik moal abdi mah nah bade ngabantun muning ka tegas awat-awat kakayaan bapak maneh teh loba cepot luyuh layah nah eta Semar nuturkeun sangsara we tiba heula padahal loba hartana mah teh jeung Semar mah lamun dahar tara nawaran Dai teh Semar mah lamun da mun cing cara lembok kada di tempat tak ngiceup nih
Lagi cepet buku tenawaran. Ai dahar teu ngajak rek ngisi ngajak. Sok kena sarana we itu. Mau agan? Iya. Abdi mah bade teras ngabantu munding doana we. Ya sok buru-buru bot. Sok atuh sok. Hebat bapak maneh. Lain waktu aing hayang ngadongeng jeung si Semar. Kumaha sajarahna ieu? Wah panjang. Wah, lebih kejutna. Panjang. Geuneng ke diwartoskeun ku abdi. Mun kedang ngangge sasajen. Wah, di Kedang ngangge apel jin. Bang tipu sia teh mah. Sok buru-buru kada naik ka ieu. Urang nyokot munding euy, hayu buru-buru. Tuna lampah eta kasarios. Dah. Raden Gatot Kasa parantos aya widi lumebet ka Kaindran. Langsung ka tempat papajangan bangsa Kencana. Dah. Tempat salikna Batara Indra. Nyeta emas anu kacandakna ku jalma 1000. Mang cios nikah teh mang. Cios nikah teh mang. Ieu rupina papajangan kaget salikna panganten. Waduh luar biasa emas murni. Wah mayang arum cios jantan bibi teh mang. Mang cios nikah teh mang. Bupati Muakabatu kalakuan danu terjujur sameme ngupat mitutur pariksa badana sakujur sameme nyelak kabatur pariksa diri sakujur mudut Kang Herdi disusun aku kunyau nunungan ditang aku kunyau
pisomo entone mbongan geninya gitu dada sok ngajang jauh jangan hati kamelang dapugu kambang sorangan mulai gitu kamar Raden Gatot Kaca Bingah dah anu tikawit angkat palai geran ningali papajangan emas murni leres anu diukir ku para ahli direka para nyaeta papajangan pikeun salikna panganten Bang cios nikah teh Bang wah tangtos kula wa mayang arum cios janten bibi teh Bang ieu kangge salikna panganten paman Arjuna sareng wa mayang arum mudah-mudahan bae wa jadi bibi teh Bang Bang cios nikah teh Bang putra Gatot Kaca diniatan ti alam marcapada nyaeta diangkat ku sorangan ieu papajangan anu kabawana ku Jarma Sarebu Bang Raden Gatot Kaca toh gilig bari jeung manahna katutupan ku rasa bunga leres kalayan yakin Arjuna bakal laksana nikahna doh lajeng kaulna Gatot Kaca maksa diangkat ku nyalira Allah kabut woi woi siar meneng-meneng Gusti petengatin nira petengatin sakit
dunia ningali gening pujeng hingga kaangkat teu kauget-ugetkeun acan Leres gua. lajeng Raden Gatotkaca emut kana Purwadaksina Purwa Marowitan Daksina wakasan Nggih. emut kana ajianana nyata Pancabraja Leres. lajeng dipun ambat ku Raden Gatotkaca Paman Praja Musti Prajawika Palamatan dan Tawisesa Sabta pangurungu Pajingiring tapak dengan tolong paman iya Allah oi tua Mua cios nikah teh paman. Ampun. Puyeng hingga ka bawah teh kauget-ugetkeun acan. Aman. Mua cios nikah teh paman. Datan nirat tangan mah datan nirat tangan mana upak lingan anak Semar Badranaya Sabada Doh, leres. Dedeheus ti Otipati Jagatnata Kalayan sadayana anu disuhunkeun ku Semar ku dewa bari disangakeun ka jagat raya Pramudita. Leres. Doh. Sareng sena kitu Semar teu langsung mulih nyaeta bade ngalongokeun ka Indran. Raden Gatotkaca pilih kumaha onam Tenan. ya Ulan eta disangka parantos angkat geuning aya keneh di dieu isu mohon bisa kimatos dugi kula. Geuning. Duka naon. Bang, wajios nikah teh waktu. Duka naon ka jalanan. Allah. oi Kesang dina bujur-bujur nak acan geuning. Wih. disangka tos angkat kuat teh naon kan teh Orang ngebender pakai kenjang bibir. Yang serikeun atawa seuri teh. Aki-aki teh. itu agak sanes manawi teh tos angkat gitu nah geuning teh acan keneh teh Tinggal kesam di kupon-kupon gitu. kunaon eta karinget dugi ka laak leet gitu nun Dengan nonton si Bakre tidak ada ngobrol. Seperti Wah, ulah bening berat papajangan teh wa. Bujeng hingga kaangkat teu kauget-ugetkeun acan wa, tulung wa. Berungkan teh. Ngage kakuatan Pancabraja teu mempan. Sabta pangrungu teu mampu. Segala di tempat. Pajigiring tapak nenggala. Wah, Teu aya maunatna. dapat Jiwa tulungan wa.
komo atuh tanaga Tanaga geus kolot atuh. Geus 70 jeung naon ieu panyakitna wa penyakitna iya somong Dah, ujug aya ujug teh. somong naon itu aki-aki teh uning agan teh bade angkat ke tempat suci ka sawarga iya ujug tos di dunya kene atunya nya Palaboran. ujug naon apa sih dik eta teh kacandak lagi ku jelema 1000 agak sanggup punya lira nah eta teh lain nafsu gitu sanajan sagede siki sasawit bakal aya balitungan anak kalepatan magan Terus kabaca. mangga milarian dukun Oh. Bukan aya dukun lapus gitu. eta ujug ya upami perang teh mah upami angkat ke medan perang ulah dibarengan ku dendam ulah lumaku dibarengan ku ujug ini dibarengan ku dengki hartina eta teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang pati memeh jurit Gitu deh. upami diniatan ujug deh tak apik teh di dieu agan teh pejabat teh lurah tamtama atuh naha bet ngaliwat atawa mopoho ngahilapkeun kana sejarah Karena budaya. Dalam pendidikan. sejarah kumaha negara urang teh sanes tina militer kasohor teh negara urang teh lain tina teknologi tapi tina budaya Budaya. Mata kula codok tinggal iga. ari budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus aut-autan ruksak bangsa di urang teh aya budaya nete taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaituna malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan Gitu. eta cacaban urang teh Padoman urang teh eta. upami agan nyerak deleg eta budaya sagala rupi oge bakal mulus Maka banglas. Bukan. Allah iya Jawa Mata kula cul budaya. gan makhluk teh aya makhluk anu bungklekan aya gaib nah eta teh gaib da teh Aya sora eueuh rupa. tukang itik atau dititah aja puguh siga teu jangakeun ka uai na wa jangakeun ka wa tunggu deui kakolot deui wa punten agan iya paralu narutus gunung palias narajang alas tinggis nemrak pasir nulung kawing Eta. ka para gaib para nu gaib para rijalul gaib para gaibul gaib Rintina sepuh teh eta. Janji. hapunten anjeun tugas anjeunna kuring oge tugas anjeunna
kuring saja silaturahim jeung anjeun para gaib sim kuring nampi pancen da ieu teh keur kapentingan balarea leres bate ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah ieu kurung mansur ingdatullah nun gusti neda papadang ati nu ngadegna tungtung ati kurung tanding damar kurung moncorong tanding sarengenge kadia bulan 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemang kastori sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta menti gara sangkala kala mandesa sangkala kala ruatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan ciksari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara eta rintihna kolot teh sampurasun kulit waru angan daru sinenggul punten mangga canak kegat canak canak naon canak berat pati tadi ge bebeja cobiane dawat asaninga diangkatna cobi aduh tapi katita tadi teh adu regeng kaula teh kesang bebolokot teh leuh ieu aki-aki teu percaya tingalikeun tuh ya abang bang cios nikah teh bang cios nikah teh bang cios nikah teh bang coba aya nganuhunkeun ka aing ari geus hasil bawa teh geus hasil kitu adalah teh gareret-gareret acan teu gareret-gareret acan bahkan ya barudak ayeuna mah leungit budaya teh kitu tawa budaya eta dihilangkeun jadi mas lain hayang dinuhurkeun ngan eta teh adat jeung budaya laras hormat oh ku dewek dek dihormat eta teh kaburu ku kuasi oh kan dihampura sae kaburu kuasi rupina mah kenean tidak jang mulai rek ngalongok akang si lain jokot munding geus kitu oh tuh atos lampah eta kacarios di alas kenali sada doh ieu dina mangsa enjing-enjing leres monyet recet surili cing jarerit wa cing karocea lutung-lutung cing arau manuk gede manuk leutik pas liwer nyaeta milarian mangsana sewang-sewang jeung pangabeugina sewang-sewang pikeun manyangkeun hirupna itu kaya atuh pon kitu deui dihandap aya anu luluncatan nyaeta oh hiji monyet kolot tapi parantos cetuk dawuh gares kakasihna anoman perbancana suta halum mampah nyaeta sejamoyan ngarasakeun kanikmatan ku gebraina panon poe ti belah wetan leres
buta mata warga rasa warga saja tiramayana sudah dibijaksauna saja tiramayana sudah dibijaksauna lamun cantik aya pada serempan mun kembang geus layu lempet teu aya pangan gacan kulem wajib pepe hilang daya sekar ganda leungit sari timbul nyeri leungit sari timbul nyeri di sana kita rasa nak kagemang rasa Kita
nyenang musik Wiriketit Anoman Perbansana Suta Anoman Perbansana Suta Suta asaku ni mati panon poe ai dipikir bolak-balik kaing dina ira apa nya Wah, laras takuni eta. di zaman Ramayana ayeuna geus zaman kieu ieu Oh, zaman Mahabharata eta mah. Tos sabaraha abad salira yuswa ulah. geus sababaraha abad kaula hirup teh ieu Sumohon. Laras gedung sate. masih kene dikersakeun bisa ninggal dunya Panjang yuswa salira mah kula. masih kena dikersakeun nyaho beureum koneng hidung leres can nepi ka pikun mah kaula teh ieu teh Sumohon. Naon rahasiana salira panjang yuswa kula. lain itu surili nepi ka cingaririhil Monyet sing sarerengeh kaya mah. lutung ngeluk we. Ngeluh. si amang cakakak we nempo nu ngalok udah aing dina seni teh Dah. lu dulu itu kuyam nu goreng patut alah nah aya kubag jahiru leres panjang yuswa Anoman Perbansana Suta kalayan monyet-monyet ngadak-ngadak ngereunkeun kagiatanana toh ieu ge utamina monyet-monyet nu laletik nyara rumput margi aya kalangkang ngaliwat anu dimaksud ku monyet gede monyet leutik teh nyaeta manuk-manuk Garuda anu sok ngakanan monyet gede monyet leutik nyara rumput ku ayana aya kalangkang padahal dah kalangkang Gatot Kaca anu nyanak papajangan di awang-awang iya ge weh kunaon dulu monyet-monyet nyara rempe Kunaon? si amang nanti nepi ka jempling gitu si amang Lutung nu tika ngeluh. surili jempling Jempling. monyet rehe Lutung ngeluh. Lonok teu boroho ini mah. biasana mah si amang teh medet Da borokan teh. olo Aya naon kula? samarukna mureung kalangkang heulang Sumohon komo hayu. kalangkang pemangsa geuning itu aya jelema nyuruh di awang-awang Naon kulan cing kurilap cing purinyai cahaya nu dibawa ka sorot ke panon poe sing berarasat barang sawarga da rupina. nah anu maling apa naon ieu apa dewa Leres. Tapi ka ngepeur. Anoman Perbansana Suta ngebelesat ka awang-awang Inggih. kalayan Anoman mah tiasa mansala putra mansala putri kalayan awakna tiasa ngaletikan tiasa ngagedean tuh leres awakna ngaletikan sagede jangkrik Iya inggih. lajeng entep dina papajangan anu dicana ku Raden Gatot.
mangku Gatot Kaca teka ciri Doh, iya. hentepna anu manda puguh letik pisan Leres. nanging babalana ieu papajangan leuwih berat tibatan nanaon Doh, leres. nyaeta anu diangkat ku Gatot Kaca jadi ngaburatan deui atuh Gatot Kaca nyerorot ka handap Iya. nyaeta teu saimbang ku beratna ieu papajangan Wah, Aduh, aya naon ari Aden kula? alah kaget. Wah, muka jauh ka Wasemar. Ulah. Untung teh Papajangan berat deui. untung teh cecea boncel kuranda. Wah, Duh, poho deui kata-katana sareng gampang teh deui. abdi ge hilang. Aduh, jadi tuliskeun Wasemar tadi. Mata kedah rajin kayak gitu bulan. Rajin nuliskeun atuh. Nah, anu ngaheureuyaan gitu aing ge. Doka itu Aku kosong teh. Jahil. cing Raden Gatot Kaca ieu ge. nyaeta kagungan Dah, kakasih Surya Pringga oge dupi watekna. watekna bakal awas paningalina Eces padina. ti awang-awang sanajan jangkrik dina liangna kadangu tur katingali ku Gatot Kaca Doh, ieu ge. atuh ku kituna raksukan Kreanta Kusuma Walah, nyaeta disorotkeun kana ieu papajangan leres. nyaeta nimulkeun cahaya tiap-tiap jero ukiran disorot ku Gatot Kaca Tenan. Sugan guruku ieu aya naon aya pangheureuyaan naon ieu. Buka guna-guna di mana kula? eces jentre pertela ngemang bolet dina sela-sela ukiran aya nu naplok sagede jangkrik bari katingalina ku Gatot Kaca teh babaraha katakan eta makhluk teh seserian kitu kayaanana Gatot Kaca api-api teh ningali nyaketan kana eta papajangan Doh. Ada Naon papajangan teu kaangkat. ulah api-api beden barang katingali ku juru panon ku Gatot Kaca dirungkup Doh, da puguh ieu makhluk teh nganukur sagede jangkrik leres. Wah, cing Dina teuing sia si ujung ngegel di ngegel. Sok sia. oi wah, doh. Nah jadi kerak Eta geuning mah sugan buat tumila deh. Dasar sato sia. Saka kica-kica aja boy. Maksud tujuan naon ti satu kangen hati sampean. Wah, eta Papangigi kakara dongeng ngalampahkeun kitu patut kalakuan. Ngarugikeun batur sampean wanara. Dasar monyet. Wah,
monyet namanya kolot di bayu mah diduruk siapa ini baju pensiunan kan doh yo ngalah gawe tuh ombi larat leret bangsa manusia saja memang wah baik suka sokot secara langsung aing ngajaga barang-barang sawarga daek sampean geus maling ti sawarga ieu teh barang sawarga ti kaindran papajangan bangsa kencana tong dianggap aing lain pula warga sawarga bangsat nyage wujud kieu ngajentul aing ulah dianggap tunggul ngajega ulah dianggap arca ngajegir ulah dianggap sandi ngerti sampean tengkep ini dasar wanara dasar monyet kolot sanajan bari jeung kaayaan kai kieu kaula ngajega ulah dianggap snack ngajentul ulah dianggap hidangan atahan moal pati-pati kaula mawa ieu lamun eueuh izin di sawarga maneh loka kunyuk orang cukup gunung aya jelema zaman kiwari nu kitu fatut bari ngahina aing ge ieu aing teh nya ge kieu para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika deudeuh tuh wah di zaman naon itu aing teh geus lila umur teh deuleu sabar zaman geus sabaraha zaman aing teh jago baheula hah zaman kesayang pae malah jago baheula aing teh sombong sampean ngaku jago baheula pecakan aja jago ayeuna ieu goblok kalau nang ka jago baheula eta mung gila eta apapun wani merang aku ora wani teh ngapaku lanang belanang nyaan dia cakar ku aing sia aku bisa ngabaca mantara latihan kamu pintar orang kedenger bisa lah katara pun celia papa aku orang tahu dini bener loh wani merau orang wani jadi ngapaku lanang belanang aji mula ditegak kerjaya ya kasapu bilang tatung adu telu ampar tiga bener ya aja kaken bajot rung pada kasih
yang dipuji ku musuh aing mah. Nyon tegang kolot-kolot. Hah? Kabeh tenggelan nepi ka temempan. Biasana jebet kusak. Ceuk aing ngomong ulah aing teh. Ulah ngahina ka jagoba heula. Nu matak tong somong nu jago ayeuna. Jago ayeuna mah urkul gaya wudhu. Ya, ulah polontong aing mah geus legok tapakeun teh ngadek. Ngarti sampean? Bisi teu apa aing teh deuleu. Dina zaman baheula tong bolo mangkeluk sagede kieu gunung ku aing diangkat baheula. Diangkat serap batur ngomong. sombong gunung diangkat kumaha cara ngangkat Ilmu lain ku tenaga ilmu ya. dina zaman Ramayana kasohor ngaranna aing da pahlawan. Eta piraku dina buku dina komik itu Kurang pengalaman cara maca nya. Harangan harungan tak jadi masalah. Korosakti. Korosakti. Aing teh. tapi kan dikarang jadi lagu pan Korosakti Sun Gokong Lain. Anoman perbansana suta aing. ieu teh yang Anoman Ah gitu. obat teh ya Aigus apa kenangaran mangga sakarep eyang tenggelan kaula rumaos sampelak eyang geuning ieu teh karuhun zaman Ramayana aya keneh ieu bukti sejarah bisi pajarkeun legenda Aja nyebut eyang we ka aing. kawas saya Saha sampean?